tangkap ya. Subek siya. Tubek ya. Ang tubek tatak kwen siya. Kapalit ramay sakit. Ay. Oi, gasta oi, ngeronda. Dia ngopi na jalan Semua menandakan baik. Bosan yuk. Menonton bebek aing lah. Ada amat. Pulsa yang Anda miliki adalah senilai 430 rupiah. Gimana kene? Mana yang pulsaan yuk? Tolong modal di Agus. Ngikir mabari jeung kebugo aing. Beb, minta medkit, Beb. Untuk amat sih ya. Kuing. Tuh, kakak abah nongkrong. Ayo, Wawi. Ih, aing kudu ge boy anjing. Kakak tuh nongkrong. Kudu ge boy sih ieu. Kan kanan sih. Beb, aing kaji lah. Kedong. Berop jar semua jar kudu jar masyarakat terus saja majar maja tolokan hampir pada buang takdir ya. Pandelannya. Hei. Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Terima baik. Hei. Setan nongol si anjing. Naon naon. Ayo dipanco. Ayo. Menang anjing. Menang. Bego. Tapi bang anjing. Mendak plot. Iya. Pokoknya kemarin santai anyar. Ajakin pandal lah koeng. Depan tuh main dah. Goblok ruangan. Saya gerayu dia tuh dia jadinya. Ayo, anjing nang naon lamun menang. Nang sukro. Anjing, setan doang. Sukro doang. Salah. Ayo. Mama. Ya aing gua jurus cuma aing. Wah, pakai lah. Siapa terbak? Ini ke bawah. Iya. Woi, kenangan sih. Nande. Abang tong tuh. Ayo ngaji. Bang. Gede doang ge unen naonan. Weh, riduk aing. Sia aja muak bau goblok. Ih, daripada siawak kemet penyakitan. Nang desa nang. Tuh sengaja mulai itu. Anteran jangan. Aing nya karagok di. Ini tong lah. Geran anjing ngorojol goblok. Ya, ampat ya. Aing. Marana heula gitu yo. Kira deduk itu. Mana ieu budak? Assalamualaikum. Wow. Kasar. Kira dia kasar. Assalamualaikum. Wow. Assalamualaikum. Salam. Mana ini si Patir? Kira dia. Jawaban kiri di mana yo? Ayo, Beb. Goblok. Kira dia. Enggak. Ikut. Mana tak? Mau hitam. Mana? Ya asam ini. Bisnis baik. Bisnis anjing. KBR. Salam. Kasih mandi kita handset tadi coplok. Bawa tadi terisi. Yuk. Gerak mulai keren aja nak. Bismillahirrahmanirrahim. Sab'atun la'natul malaikatu. Tawi pitu perkara iku laknat. Apa
pirang-pirang malaikat. Wala'nahullahu dan laknatun sama Allah. Wa kullu nabiyyin mujabin utawi doa nabi iku kang ijabah. Aja itu kita bilai tawiji wong kang muhi ing dalam kitab Allah wal mutasallitu bil jabal lan wong kang ninggalkeun kada sunah Isa. Tah tujuannya rong surah titik-titik ala kadang ngandikakeun. Tah dina hari 7 perkara anu bakal dilaknat ku Allah eta jeung ku malaikat jeung dilaknat ku Allah eta 7 perkara. Jeung ari doa para nabi mah eta anu diijabah pasti bilang bos. Kaneng orang belum banges. Apa Ayo siapa marong ya. Tanya 7 perkara anu bakal dihewaan ku malaikat jeung dilaknat ku Allah. Eta 7 perkara. Jeung ari sakabeh doa nabi mah eta pasti bakal ijabah. Ya, tuh di dina gitu. Tah anu mana tadi nu 7 perkara teh? Tah hiji azaidu fi kitabillahi. Anu nomor kahiji jelema anu osok nambahan kana kitab Allah. Tah. Nomor kagenepna tuh jeung jelema atawa pemerintah anu mana anu keras kepala. Tah pemerintah anu keras kepala ari jelema anu hina tapi dimulia-muliakeun ku pamarentah. Contohna parima abadeg Habib Rizik tuh duriatna Nabi Muhammad warima kalah dipenjara segala naon ta eta ulah kitu ari anu korupsi nu segala naon teu dinanaonkeun ya geus loba lah warima. Terakhirna jelema anu ninggalkeun kana sunahna Kangjeng Nabi Muhammad ta eta anu 7 bakal dilaknat ku Allah jeung ku malaikatna. Wallahu a'lamu bishawab. Weh, atas. Hari anggusan mah cepet balikna. Gue itu hula. Terus. Gerak itu, geus gerak. Gerakan tak berkata gerakan itu. Balik aja. Goblok. Gerak itu. Terus. Yang gerak itu, dasar gerak itu gerak apa kan? Mas, apa kan di kabung banyak? Hah? Itu. Bagian sare ya tekawa, tapi nah ngopi heulan. Tir. Ngaji enggos, ayo panjang. Aing motor lagi mogok, sayang. Tapi cuma esi, mau ngegaturan aing gitu. Wih, segera mana pas pindah, weh. Ada apa ya, guys? Kejadian. Ya. Beb, saya mau beli beb. Yang tadi mengaji beb, puas. Loh, tadi mau terjadi sayang, motor lagi mogok sayang. Nah nih musiknya ya, mantap ya. Terus ya. Ya, enak deh mal. Bunga aing henges. Ngapain mal? Wah, aing stok kuat. Sebodo amat teh, mal. Aing SB lah. Ayo buka berkata. Mantap. Nah, yuk. Mana nih mah? Ayo kena. Mana mah coba ngata. Tunggu. Ayo menang baskom. Dah mereka jalan kok lah. Ayo jalan nih. Ayo jalan. Oi. Daing mending sholat tahajud. Ada kan? Mana senggol? الخير